Dina hiji waktu aya 3 babaturan anu raket kacidaanna nyaeta Bian, Siva jeung Fani. Maranehna ngabatur geus 2 taun leulana. Malih kalah, loba oge jalma anu nganggep manehna teh duduluran. Da saking akrabna. Unggal isuk saencan mangkat ka sakola, Siva sok nyamper ka imah Fani jeung Bian, sangkan bisa mangkat bareng make angkot. Beurangna, manehna boga janji yen balik sakola teh rek nyimpang heula ka supermarket nu teu jauh ti sakola. Maranehna kadinya teh boga maksud rek meulikeun kueh jeung baju keur indungna Siva. Ari indungna si Siva teh jalma bageur. Akuan pisan ari ka Bian jeung Fani teh. Sanajan lain anakna oge. Waktu geus nunjukkeun jam 3 sore, tapi Siva can aya keneh wae kabarna. Bian jeung Fani ngadagoan di hareupeun gang sakola bari buka HP. Teu karasa, waktu geus nunjukkeun jam 3:30. Aduh, si Siva ka mana nya? Tanya Fani di jero hate. Bian jeung Siva ngarasa bingbang kusabab geus 3 jam maranehna ngadagoan si Siva can aya kabar keneh wae. Teu lila aya sora, "Bian, Fani, jol weh," saurang rumaja bari lulumpatan nyamperkeun. "Hampura, bieu kuring dititah ngabersihkeun WC heula saencan balik sakola, sabab poho can ngerjakeun tugas kimia," tembal Siva. Bari rada ngambek jeung campur karunya sanggeus ngadenge alesan ti Siva, ahirna maranehna jadi oge mangkat ka supermarket. Ceuk urang oge, lamun aya pancen di sakola, geura buru gawekeun. Bian mere nasehat ka Siva bari rada ngambek saeutik. Satepina di tempat nu dituju, manehna tuluy meuli kueh jeung ulah pilih naon sakirana kado anu pantes ke indungna Siva. Sarengsena ngabelanjakeun kabutuhan naon wae nu maranehna hayang, manehna tuluy balik sabab geus didagoan. Pina di imah, manehna geuwat disambut ku kaluarga Siva. Kaluarga Siva geus nganggep Fani jeung Bian teh salaku kaluargana sorangan. Kusabab kitu oge, Siva sok aya wae di deket Fani jeung Bian. Sabab manehna embungeun lamun babaturanna ngarasa kasepian. Sabab pikirna ari babaturan mah lain ukur diucapkeun tapi kudu dibuktikeun kalaya nyata.